Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mang Dudung di dalam acara Talk Show Dadakan. Sekarang Akang Dudung lagi berada di Desa Lebak Mangi, Kecamatan Malausma. Bade kaditu, bade ka pariwisata anu cariosna mah aya situ di ditu teh, situ anu enggal. Makana Mang Dudung hoyong terang. Yuk, kita ikuti acara selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Geuning Mang Dudung teh nyangka tos nyampai di wisata Salahaur Lebak Wangi, Kecamatan Malaus, Kabupaten Majalengka. Tuh, tingali nya endah pisan. Tempat wisata balingkungan nu enggal. Kamari mah ningal-ningal di gambar, ningal-ningal di Facebook. Geuning ayeuna mah katingali. Sasarangan sama Dudung bareng tadi surgana nu aya di Majalengka anu enggal. Ayo coba. Alhamdulillah, Mang Dudung teh di gerbang karcis. Geuning meni murah meriah ieu tah cekap ku 2000 perak per orang. Tiasa lebet ka wisata Salahaur Desa Lebak Wangi, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka. Yuk urang kalebet.